Tapi rumah tangga Nabi Ibrahim salatina ka surga, pamajikanna ka surga, anakna ka surga. Tapi Nabi Lut pamajikanna ka neraka, Nabi Nuh pamajikanna ka neraka, anakna ka neraka. Tilu rumah tangga anu digambarkeun dina Al-Qur'an anu salamet salakina, salamet pamajikanana, salamet muatanana ataupun anakna adalah rumah tangga Nabi Ibrahim. Mantap kalau nanya ke ibu-ibu, hayang urutan rumah tangga nu mana? Jadi duaan mah tak ibu-ibu neraka. Pasti yakin hayang urutan rumah tangga Nabi Ibrahim. Bagus, ngan Nabi Ibrahim eta pamajikanna dua. Jelas sudah masalah. Ya, dua bener tak? Dua. Siti Hajar dan Siti Sarah. Pamajikan Nabi Ibrahim. Jadi nu bakal salamet eta nu boga pamajikan dua.